Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main ya ulangan. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi lailatan mubarakah wa ja'ala hadhihi jam'iyatan ila wusuli ila safa'ati ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pala wargi alhamdulillah urang sadaya masih kene biasa ilmu gulung nyata ngabakti dari Allah Subhanahu wa taala. Anu mudah-mudahan paekeun urang sadayana diniyatan karena Allah sarangan kumana anu jelas, mudah-mudahan urang sadayana ayana rahmat wa maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan paekeun nyata tempat urang lengkah urang, mudah-mudahan nyata sinajantenkeun nyata lengkah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Para wargi sadayana paekeun sambil ngantosan paekeun nyata kembali idenya urang payunkeun paekeun ngaos salat. Insyaallah paekeun ke roti paekeun dipongker itu sambil ngantosan. Kantun paekeun ayeuna urang ngingatkeun nyata yaitu faslun asbabut tayammum. Itu. Ya pada satu acana itu nya alhamdulillah paekeun urang sadayana ayeuna dina paekeun kalem roboh teu insyaallah paekeun jeung dicap nyata kana sasi anu mulia nyata sasi paekeun nyata Rajab anu paekeun ieu seueur hikmah paekeun fadilah kitu nya kanggo urang paekeun amal-amalan nyata dina sasi Rajab kitu nya anu kitu nya diagawisna kitu nya seueur paekeun amal-amal anu urang paekeun biasa dilaksanakeun nyata dina sasi Rajab yaitu di kawin ending sampai paekeun terakhir kitu nya anu pertama nyata biasa urang paekeun ngamuliakeun nyata sasi Rajab kitu nya naon ngalaksanakeun nyata ibadah saum sunat kitu nya anu bade meremangga kitu nya ngalaksanakeun ibadah nyata saum sunat nawaitu saum abadin bisa di Rajab sunnatan lillahi ta'ala kitu nya niat abdi nyata puasa nyata sunat dina sasi Rajab sunat lillahi ta'ala mangga kitu nya dina paekeun sapali nyata keterangan meningakeun di mana jalmi nyata ngamuliakeun ngaramekeun maksudna nyata ibadah dina kawitan paekeun malam pertama nyata ku ngalaksanakeun ibadah-ibadah kitu nya ku ngaoskeun sholawat ngadoa kitu nya istighfar sareng sajabina kitu nya antara urang ngalaksanakeun nyata ibadah saum sunat sok sanajan sunat urang paekeun kapita nyata ku fadilah sareng ganjaran kitu nya demikian sakaon nyata di mana jalmi bisa nyata saum dina nyata yang tenang sasi Rajab kitu nya bakal jadi parat nyata sakaon nonton di parat 2 tahun sakaon nyata di parat nyata satahunan ku ngalaksanakeun ibadah saum sunat nyata dina sasi Rajab eta. Tanapi urang ngoskeun sholawat, urang ngoskeun paekeun nyata istighfar, atanapi nyata urang ngalaksanakeun seueur ngoskeun sholawat ka baginda kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta paekeun urang kitu nya di alam manfaat, kitu nya dina ngalaksanakeun nyata dongkapna sasi Rajab kalebetkeun paekeun asuruh burung kitu nya pirang-pirang bulan nyata anu mulia kitu di antawisna nyata sasi Rajab keur mengke paekeun kitu nya ngabahas nama permasalah Rajab nama kitu nya ieu mah
urang penten ahlan wa sahlan gitu nya, selamat datang gitu nya kana sasi anu mulia. Dan ieu urang ulah penten diabaikeun teh kitu nya pe urang laksanakeun nyaeta nonton ningkatkeun kana amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, terutama nyata ibadah sholat raksa, sholat nyata anu 5 waktu nyata painten. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Ieu pasal nyata bade nguningakeun nyata musonif asbabut tayamumi ari pirang-pirang sabab nyata tayamum. Eta salah satu nyata ayat 3 teh nya sababna tayamum terjadi nyata tayamum nyata ayat 3 perkara cenah teh nya. Nomor kahijina nyata faqdul ma'i, nomor kahiji nyata teu aya cai teh nya. Atanapi sepi cai cek urang mah teh nya. Tah di mana-mana teu aya cai teh nya wayahna pek urang biasa ngalaksanakeun nyata tayamum eta ke aya kumaha tata cara tayamum syarat-syarat tayamum eta gitu pek hiji tah di mana-mana teu aya cai teh itu upami teh mah ku Allah dikeresakeun tapi naudzubillah summa naudzubillah gitu nya lamun teh mah ku Allah dikeresakeun naon cenah nyata teu aya hujan sataun lamun teh mah nya tapi naudzubillah gitu teh eta ulah sampai ngalaman karena tayamum dari ribet itu kirang-kirang nama yaitu nyampe menang naon cenah tayamum lamun kama teu aya naon cenah cai urang bengkar itu bengkar ieu ke aya syarat-syaratna jeung naon cenah pabatalan pirang-pirang nyata tayamum eta. Nomor kaduana cenah kitu nya wal marodu nyata sareng teu damang kitu nya. Ngan kade kedah di garis bawahi tah teu damang nate teh teu nya. Lamun teh mah urang teh teu damang ka dokter ka medis teh teu nya. Ieu mah wayahna cenah kitu nya tong kageunaan ku cai wayahna teh teu nya. Lamun kana cai teh matak anu teh itu sieun matak naon coplok ruh kitu nya. Sieun maot lamun teh mah nyebab cai teh atawa naon tah leupas hiji anggota badan kitu nya. Atawa naon tah mun teh mah ngadeg-degna teh gitu kan 50% sabadanya bak cai teh jadi tah 100% lamun teh mah teh itu lagi berigna teh itu nya tah mangga naon cenah nyata eta naon tah di mana-mana teu damangna cenah repot ulah sampai naon tah nyabak cai teh itu nya wayahna pek meunang ku tayamum teh eta. Rasa kadik teh itu nya tayamumna teh kunaon kae kapayun kunaon cenah nyata kedah hutaneu teh nya wayahna neangan heula taneuh anu bersih anu suci ulah nyanak taneuh di mana tina hanapeun kolong hayam atawa kolong domba teh nya usahakeun mah tina taneuh teh nya tina naon cenah bumi teh nya anu teu kacincak ku manusia jeung ku sato teh nya pek gali heula kitu nya teras poekeun ku urang teras diayak kitu nya sing lemes teh nya eta naon cenah kedah kitu teh teu nya kedah ku taneuh anu asri sok sanajan punten kenteng tina taneuh bata merah tina taneuh eta we dek diguresnya bebek lamun teh mah teh itu teh kenging teh teu nya kedah taneuh naon cenah nyata anu asli tina taneuh keneh teh teu nya ya teh ribet nya teh kitu nya kirang-kirang nama sedengkeun ari tayamum naon cenah nyata mung sakalieun fardu teh teu nya saur naon hiji naon tah nyata kilmah teh teu nya kenging naon cenah diamok sunat mah 2 kali teh teu nya lamun teh mah duhur itu kan tayamum urang kitu nya bari syarat teh eta tayamum teh naon di mana-mana nyata dur ada namanya tayamum teh teu nya benten jeung cai gitu kan ku cai mah urang jam 11 keneh geus abdas gitu kan dek salat lohor teh teu nya asal can batal mangga salat teh teu nya. Ari naon tayamum mah teh teu nya ulah naon cenah ulah wakanaon tayamum salagi can lebet eta waktu salat teh teu nya ieu sakalian dur adan duhur tayamum teh teu nya urang teh dur ke asar tayamum deui teh teu nya
anu caket di mana? Ti magrib ka isya gitu kan. Caket eta mah mung sajam teh teu nya. Magrib tayamum dur teh isya can batal cenah urang teh lamun teh mah wayahna we di mana dur isya teh kerah tayamum deui teh teu nya. Muke subuh teh itu tayamum di wayahna teh teu nya. Eta naon tah ulah naon sok aya geuninnya ka bumur mah ngadamu baheula teh teu nya. Cenah kerap tembok we kade dinding gitu kan tayamum teh teu nya. Nah eta tembok teh yakin eta kebulna gitu kan gitu deburna teh naon yakin suci henteu pameureun sagala aya gitu kan gitu nya atau geuning naon baheula naon ibadah haji naon cenah kana jog naon kapal we gitu kan da bersih atuh kapal mah gitu kan tertutup teh gitu nya tawa naon kana jog mobil we cenah nya teh gitu nya jadi anu yakin mah urang naon cenah nyanak taneuh teh gitu nya dek jumaahan urang nyanak taneuh we urang teh gitu nya can datang naon adan mah wayahna teh itu urang tong ka tayamum teh itu dur adan teh urang tayamum bener di luar heula teh itu nya tayamum kitu nya mung dua anggotana wajah sareng naon cenah nyata dua panangan teh kada urang naon kekemes nya ulah teh itu nya ulah betana mah teh itu nya bari jeung praktekna ulah langsung begitu ulah kana taneuh teh itu nya adebu teh itu nya ulah langsung dikitukeun dikepurukeun heula gitu kan kayak kapayun man naon cenah nyata nanta sekedik teh kitu nya di mana-mana tidak mana anu repot teh kitu nya wayahna pek meunang nyata tayamum teh kitu nya hari kitu mah karek geuring biasa nya teh kitu nya atel bujur kitu nya atawa naon itu kan tong tayamum eta ieu mah anu bakat teh kitu nya sabada urang naon cenah nyata ngobrol jeung medis teh itu wayahna ieu mah matak anu mangga hari repot mah tidak makna teh kitu nya salainna cenah eta wal ihtiyaju ilaihi li atosi hayawanin muhtaromin nomor katiluna nyata butuh cenah nyata kana cai ku sabab naon cenah nyata hayawan teh kitu nya haus teh kitu nya tapi hayawana anu muhtarom teh kitu nya anu kumaha nyata anu dimulyakeun mun teh mah urang teh gaduh naon cai teh mung saemer-emerna teh kitu nya da halodo teh kitu nya aya naon aya hayam aya kucing mun teh nya domba wah teh itu hoyongeun naon ngaleueut lamun teh mah geus engkak-engkakan teh kitu nya pek we urang naon cenah eta cai teh ka urang naon abdas teh kitu nya pek naon tah pasikeun ka eta naon hayawan anu muhtarom teh kitu nya eta urang mah kajeun keneh tayamum teh kitu nya tapi naon ari kitu mah naon hayawana bangsa babi anjingnya eta mah kebaelah cenah paeh nu kitu mah teh kitu nya ieu mah bangsa anu muhtarom teh kitu nya hayawana teh urang nyalehan eta cai pasikeun ka hayawan urang mah tayamum eta nu katiluna teh kitu nya goerul muhtaromi cenah itu ari hayawan nyata anu teu dimulyakeun eta sitatun nyata aya genep teh kitu nya ieu naon cenah sakelas kitu nya sareng hayawan anu teu dimulyakeun nyata aya genep hiji tarikus sholati nyata eta jalma anu ninggalkeun salat teh kitu nya eta teh naon cenah nyata keri sakelaskeun jeung naon kapayun ka aya teh kitu nya jalmi anu ninggalkeun salat teh itu tarikus salat naudzubillah teh kitu nya eta naon tah kalebetkeun goerol muhtarom teh itu naon cenah nyata hayawan anu teu dimulyakeun teh kitu nya kalebetkeun hayawan teu dimulyakeun nyata kalebetkeun jalma anu tarikus salat ta urang mah kudongkapna sasi Rajab teh gitu kan urang naon cenah nyata aya Isra aya Mi'raj kitu nya naon Isra teh kanggo urang mah papahkeun sampean urang teh itu ka mana kana ka pangaosan ka masjid berjamaah eta Isra urang mah kitu nya Mi'raj atuh tingkatkeun amaliyah urang anu biasa tara qobla jadi qobla biasa tara ba'da jadi ba'da eta urang malah kitu nya dina sasi Rajab teh ngemutan naon cenah nyata kitu nya kisah naon tah nyata nampina nyata parentah salat eta teh kitu nya tarikus sholati seueur ancaman-ancaman jalmi-jalmi anu tarikus salat teh kitu nya rupana mah punten jalmi teh kitu nya naon cenah kalakuan hayawan naudzubillah eta pinten sakedik teh jalmi mah naon cenah nyata sok ngadekeun sok salat teh kitu nya nomor kaduana
wazanil muhsanu cenah nyata jeung jalmi anu zina muhson anu geus kumaha anu geus keluarga teh teu nya istri geus boga suami geus boga istri make jeung aya selingkuh sagala teh teu nya atawa naon cenah make jeung teh teu nya anu sagala teh teu nya ongkoh boga pamajikan tapi naon cenah ngasupkeun pamajikan anu sejen atawa salaki anu sejen naudzubillah teh teu nya sedengkeun teh teu eta teh kalebetkeun naon cenah dosa anu ageung jinah teh naudzubillah teh teu nya seueur naon cenah nyaeta ancaman jalmi nyata anu jinah muhson teh teu nya wal murtadu cenah nyata katilu jalmi anu murtad teh teu nya tah anu murtad teh kitu nya bade murtadna ucapan bade naon tah patekadan hate bade tingkah laku teh teu nya wayahna eta di mana-mana jalmi naon cenah anu murtad kedah engal-engal lebet nyata kana Islam deui kaluar tina agama Islam teh teu nya model naon punten urang mah keren raksanya di mana-mana nyarios urang mah penten ulah dibarengan jeung gogong teh teu nya eta namanya sae gogong teh teu nya ta mangga teh si gong gitu kan gitu nya aulah teh teu nya murtad eta TKD teh teu nya panglebatkeun naon tah nyata ku amaliyah urang ari bahasa meureun naon tah ku urang teu naon teu naon tah diraksa teh eta murtad ucapan teh teu nya murtad patekadan ngewa kana agama ngewa naon cenah kana Quran ka Allah jeung Rasulna jeung sajabatna teh teu nya tingkah laku teh teu nya ulah sok naon cenah nurutan punten naon cenah nyata orang-orang Nasrani, orang-orang kafirin tingkah laku teh kitu nya. Kunaon? Horejo nyembah-nyembah kana berhala gitu kan kitu nya. Atau geuning ayatnya sok aya naon ieu punten main bola geuning sok gituan nya. Kitu mah tah. Kitu kadada dinya kigituan. Ulah mah gitu. Ulah gitu. Batur eta mah ulah teh gitu. Anu gitu ulah eta mah bagian batur urang ulah sok ikutan katingkah kitu teh bae turutan kitu nya kaluar naon tah dina Islam naudzubillah teh kitu nya murtad berat geunya punten dina naon dina taklimah teh kitu jeung naon dina sulam taufik teh kitu nya jalmi anu murtad teh geuning nya teh kitu nya ancamanna berat teh kitu nya geuning nya ulah naon ulah di naon ulah di mandian ulah di kain kapanan teh gitu ulah di salatan teh gitu nya teh gitu langsung we babetkeun gitu nya teh gitu yakin murtad mah aturan kudu kitu gitu kan gitu nya beuh urang teh jalma gitu kan adi urus we biasa teh gitu eta gitu anu yakin hukuman murtad teh berat teh gitu nya naon di wal kafir harabi cenah jeung kafir harabi teh gitu nya eta teh naon tah sakelas teh gitu nya jeung jalmi tarikus salat jinah muson murtad jeung kafir harabi teh teu nya nu kumaha cenah kitu nya anu naon tah nyata kitu naon tah nyata merangan ka orang-orang anu muslim teh teu nya komo geus ngahalang-halang kana ibadah kana salat nya kana kafarduan jeung sajabana ngahina-hina ka Allah ka Rasulna kana Quran jeung sajabatna naudzubillah teh eta naon deui kitu nya nomor kalimatna wal qalbul aqul cenah nyata jeung anjing galak kitu nya wal hinjiru nyata jeung babi atawa bagong kitu nya tah eta naon cenah kalebetkeun jalmi-jalmi naon tah tarikus salat teh sakelas naon tah jeung hayawan naudzubillah tah eta di antawisna naon cenah nyata sabab naon cenah tayamum teh teu nya kaiji teh aya cai teh teu nya kadua cenah nyata teu damang nomor katiruna nyata di mana-mana hayawan anu mutarab butuh kana eta cai sedengkeun cai ngasa kitu-kituna urang pek pasikeun eta cai urang mah kantun tayamu eta di antawisna teh teu nya ieu pek ke aya kapayun cara-cara naon cenah tayamu teh teu nya mungkin aya teh teu nya carana teh teu nya pek usap naon cenah wajah nyata jeung dua dampak jeung dua panangan cekape sakitu teh teu nya kumaha lamun teh mah cenah adus teh teu nya punten anu geus naon cenah kitu nya nyumpet atau geus gerung pojok teh kitu nya na ngamparkeun naon cenah taneuh urang gulingan ulah teh kitu nya
eta sami we naon cenah wajah jeung dua panangan anu benten naon cenah niatna hungkul teh teh nya mun niat meureun naon wudu tayamum teh teh nya mun niat meureun adus teh teh junub teh teh nya lamun tayamum ku Allah dikeresakeun teu aya cai mudah-mudahan we urang mah ulah sampai naon cenah ngalaman naon cenah nyata kana tayamum duh ulah abot ribet kurang-kurang nama teh teh nya ku ngalaksanakeun eta tayamum teh teh nya eta mudah-mudahan painten urang sadayana teh teh nya sing tiasa ngalaksanakeun nyata ningkatkeun kana amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala terutama urang nyata sing bisa nyata kudongkapna sasi Rajab teh itu tikawit hiji Rajab teh itu katras kadituna gitu kan gitu nya urang painten sing tiasa ngaraksa nyata salat anu 5 waktu teh teh nya seueur hikmah nyata fadilahna eta diantawisna teh teh nya ulah sampai ninggalkeun naon cenah nyata kana eta ibadah salat sabab naon sabab salat teh nyata fondasi tihangna nyata agama sanajan getol puasa getol sedekah jariah maca Quran tahajud jeung sajabana lamun daya salatan moal nempel eta ibadah anu sejen anu penting nyata urang salat heula nya eta meupeung urang nantah dina dongkap sasi Rajab omean atawa tingkatkeun naon cenah nyata amalia urang dina masalah ibadah salat anu terutama umajah kitu kan di mana wae urang aya teh teu nya sae nontah pamaget mah meureun naon dongkap Rajab teh hayu meureun naon tah urang Isra sareng Mi'raj Isra hayu berjamaah ka masjid di mana wae kudu caket urang teh kitu nya urang teh usahakeun nyata berjamaah netepan teh tiap waktos teh teu nya bari jeung naon cenah awal waktu berjamaah di masjid eta saena pamaget mah teh teu nya cenah urang mah jauh urang mah ageung ganjaranana teh teu nya eta teh badag pahalana teh teu nya nu jauh anu caket mah hayang gede pahalana kada kuliling heula lamun hayang naon teh ageung ganjaran teh eta teu nya naon sababna kitu nya eta naon teh contoh ti bagina Kangjeng Rasul pangurang ge terakhir teh naon cenah bakal wih di mana nyata di masjid langsung ke mana langsung we ka pakuburan nya teh teh nya di bumi di masjid heula urang teh eta kembali urang painten ramekeun teh itu makmurkeun nyata masjid kunaon cenah nyata pumayakeun berjamaah mudah-mudahan ku berkahna ieu pangaosan ku berkahna urang bae tah dongkap sasi Rajab ieu mudah-mudahan urang sing tiasa minimal ngaraksa salat anu 5 waktu tos tiasa ngaraksa pek tamihan kurawatib sunat qobla jeung ba'da jeung sajabana eta diantawisna mudah-mudahan sakadei urang sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala yuswa urang sing dugi nyata kana sasi Ramadan bari pasian kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala biasa ningkatkeun kana amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin.